Bertemu lagi. Oh no. Halo guys. Marhaban. Kembali lagi bersama kami di dalam channel Misha Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Asia. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, cukup alo telepon. Meningkas barudak ini hirup teh. Jongjon teu kapikiran kana cinta wae. Cinta jeung cinta sih sagedekeun. Aduh mikiran kabogo we jeung kabogo. Duh lu saiki lapar deh ngomong ke puasa. Itu si dosa yang kernaon. Mang kernaon mang? Biasa we mang keur moekeun si kasep. Sugan teh keur macekeun. Kana pucak-pacak wae si mang. Oh no. Si we ku mang rek dipacak. Mangga kalau jeung jalu. Kau kan ada suara pedang meureun. Mang urang teh boga kabar baik keur mang. Kabar baik naon mang? Tanggal 14 bakal aya kejuaraan si Kasep mang. Kejuaraan naon ieu teh? Pagede-gede bekok. Oh no. Ai bekok mah kitu kudu dilombakeun atuh mang da pada bisa. No. Tapi kuring teu boga duit jang daftarna ye. Da murah kira-kira 300.000. Ari eueuh rek dibayar ku daun. Atuh ti abi heula we lah bae asal si Kasep meunang. Nah, eta teh rek nyemkeun duit teh ini popolotot kitu cigana teu ridho. Yeuh mang, cing menang lah asal balik duit jadi 1 juta. Wah, ngaco. Cing menang. Mana heueuh? Panas ieu euy. Balik heula rek 1000 urang heula. Maneh moe di dieu heueuh. Diantep ke kepanasan si bapak nyalekan bro. Udah. Naon sieu teh bapak? Naon emang ini riweuh. Itu lomba gerajait panasun.
Mana sih euy? Heeh. Ai duit mana euy tadi? Anu teh si Oman. Mana duit? Tadi mah di dieu. Bawa ku si Kasep euy. Alah itu sia euy. Buat kabarem kitu bibirna. Nyamun ngingem. Nyanu batur lieur. Sia mah si bere minum. Neng utah bit aing. Sok burung minum. Terus minum. 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 Oh, tadi teh diberi obat tuh si Eman. Orang ti ngaungkekeun domba. Nih, keluar duitna. Sia, tepak ku aing keluar. Pohon walau cani parabah. Tuh nya biji cek aing oge. Alah, Baik teh diberi minum. Di aku jorna. Iya doi. 100.000 lamun tepak 10 kali. Tepak sekali. Iya 100.000 10 kali. 100. Iya 1 juta. Mau 50 kali ditepaknya. Biji 5 juta. Kurang kudu meuli itu. nah mana aja? Iya, keur ngagaringkeun duit sidikan ge. Oh gitu aja. Lain iya ditinggali dong mah teh hade euy. Belilah ku urang nya. Hade kieu tuh. Awakna gede jangkung cigana ieu. 3 arut cigana ieu. Kumaha Jang? Ieu mah moal dijual, Mang. Warisan ti si Abah. Si Abahnya eta. Bener ieu mah euy ti si Abah. Hiji lamun ditepak sekali 2 kali. Pasti menang duit loba. Tapi kali 50 juta malah. Bener ieu mah. Yes. Kunaon Mang ngulang kitu? Jang geus we beuli ku Mang atuh nya. Beuli lah ku Mang. 5 juta dibikeun moal. Moal Mang, ieu mah warisan aduh. 10 juta lah kumaha. Ieu mah moal dijual, Mang. Ieu mah geus we penawaran terakhir Jang. 25 juta kumaha. Arek moal. Wah, 25 juta. Bisa merimot. Bisa kawin. Kumaha nya? Deal nya? Deal. Waktunya aja. Kalamang nyokot salah duitnya. A few moments later.
Oh, jangan tuh kumang di bawahnya iya mainnya. Aduh, tolong. Duh, duit. Hubungin heula ah. Di motor teh jadi, euy. Menang duit lo bawa kudu ganteng. Nah, mana? Kawat duit semua bang. Siap. Cing. Can meureun euy. Gila, ini tekan bola, tekan nyari dia, angkat dia duit. Atau ini baru gaya sih, tapi itu duit.